Aya euy. Nah, Iya ya. Ayo naon. Dia lah. Aya naon ieu. Liwat. Ke sabar aya naon ieu. Kitu ngan kieu ke. nah, ini anu kona ini. Aya naon ieu teh. Tuh, euy. Ini kok mana hayam na. Ini hayam alwan gitu ba. Oh, enggak ini dengan alwan euy. Bisa meureunna nepak atuh bisa. Nah, baru ini balik. Aing ditepak leuy ka jeding-jeding. Eueuh. Demi lari cok-cok mah ini dulu abis. Salah lain dicok-cok ditepak. Ditepak. Ini alwan euy, ini balik. Eueuh. Jadi ayeuna kumaha ayeuna? Kumaha ayeuna hambung wae. Sabar. Berarti ngabohong ka urang ya. Sabar nu karasep, sabar nu garanteng. Ayeuna mah tiiskeun pikiran, hayang ngopi di kuring. Iya tahu dia. Iya. Tawa ka. Kayak urang lah kayak. Nu ngadep. Ayeuna mah kieu urang ka warung, urang ngopi, tiiskeun pikiran. Bisa. Ngopi tenang, ngopi mah beres. Urang pikir bereskeun. Yan deui Gampang, masalah eta mah gampang urang ngopi. Ngolong bos. Urang pan aya boga ladang tadi, urang ditraktir ayo. Baik, Ayo. Turun. Ayo urang ngopi ayo. Balik. Gede. Tanda langsung ngopi. Bisa. Ngabohong ka urang. Geus moal hampura masuk Pak. Ngopi. Dari. Bos, calik. Dari. Kopi beb. Kopi naon? Kopi naon, Bos? Kopi apaan tiis? Nutisnya. Manat. Kopi. Apa nu taralis. Tenang. Kopinya kopi. Gampang lah. Ini boleh kok. Masalah itu mah haus urang pokeun wae. Bela ieu tuh kan dijieun atas wae. Sok kade bos-bos ya. Sok kuehna naon cocok. Kue naon cok. Oh, ada kowe tuh aya snack, aya beng-beng, aya minyak letik tuh aya sok aya besing kurang. Kita nyuguhan ke kita urang Oh, lumayan. tanggung jawab. Nah, ya. Bos. Gampang sok ngopi sok disedot kan. Nah, sok nah. Ini naon ieu maksudnya ieu naon ieu? Nyogok. Tiiskeun pikiran heula. Tiiskeun pikiran gampang. Masalah hayam mah spoken dah. Saya lagi bos. Maksudna hayang kumaha bos ayeuna. Urang hayang balikeun duit tadi. Ini. Enak mana. Lain duit saeutik kan teh, Bos. Urang saya capek teh. Ada orang bilang capek, capek, enak sih Pak. Eta. Iya Pak, pulang. Oh, Beb, atur nuhun. Naon deh ya beb. Foto kenapa? Gampang kayaknya. Ayeuna kuring boga iket ieu lamun dibawa ka mana wae barang narsa seubuna sampai akan dikebringkeun pulangan we. Mal mungkin Mana boleh wae. Ieu kenyataan. Kuring mere teu? Mere duit Nya. dia. Jangan merenya. Can mere. Domok si gelis ieu ku kuring dikieu langsung diberikan pamulangan. Berarti ieu nyata teu? Nah, tadi pemulangan, Pulangan. ina mayarna. Enak mana. Nah, justru ki ieu ge leuwih-leuwih ti hayam masyiatna. Nu bener. Ah, kasihan kitu. anak sakitu bau haseumna. Apa dikebringkeun dia kuring teu mayat tapi jujur pamulangan weh. Geus gemuk di inum geus naon mah. Syarat teh. Aya. Naon? Iya mangan 1,5 juta. Jadi 4,5 juta tilu. Tadi mangan 1 juta. Yo mau toko gede supermarket. Ada ke showroom mobil, cokot mobil, kebring, dibere mobil cukup dikitukeun we. Sakali gebring sabaraha tah? Mun sabaraha? Tergantung harga pembelian urang di pulangan leuwihna loba. Kumaha? Awas, bohong. Kumaha ieu iket? Tapi mau ngene. Oh, moal. Tapi bener, Mas. Moal. Bener, Bos. Masih teh? Hah? Duit masih sisa? Ini ATM. Hah, ATM. ATM cokot. Nih, Kumaha, orang Bos? ATM. Jadi Namanya. Nah, buru. Buruan. Assalamualaikum. Jadi Hoi. awewe gitu, Bos. Tah, ini. Ah. Kumaha, Bos? Iya 4,5 juta, 1,5 juta ewang. Tah. Jadi Terima. Enggak. Ya, iya mah iya hawa bisa. Nah, Pokoknya urang membawa anjak ka mana sok cokot. Memeh urang mah teh kebring kena hareupeun kasir. nah. Kebring. Kumaha?
dikebring mah gitu biasa weh. Dibeberkeun kumaha? Gitu kan gebringkeun. Ini mah. Itu. Mungkin heula. Dikebringkeun ber gitu. Engke otomatis nu boga warung, nu boga toko langsung mere pamulaan. Miliar triliun asal daek ini tuh nya. Moal percaya sieun teh aku ngabohong mah. Tuh. Kuring meuli nya dang dibayar emang kitu nya. Nu nya beb, kita ada deui. Siap. Bos. Geus nya sahnya. Heeh. Tah kitu sah. Sok gunakeun. Kuring aya rek ka deui. Kurang barang dahan itu bos. Keur ngarumpul-ngumpul yang ngopi. Pak. Iya. Pak. Enggak, Pak. Mah kumaha ya. Nah, ngopi Keur santai we meureunnya Pak. Santai. Ya sok atulah teruskeun nya. Pak. Ieu nek ieu heula ieu di dieu nek miis. Mana? Lain jawab bapak membuat eta pojok. Miis. Oh, Ya, Pak. ya. Oke, siap. Oke, sekarang muncul. Tahu nomora? Apa? Nomora teh. Hah? Gandeng. Yang wae urusan batur. Mas ayo orang bayar. Mas. Beran. Nyebut. Enggak. Dumi. Ayo bulu naman. Yes. Neng, seberan. Iya, 2. Nah. Iya. Oh, iya kuenya. Ya. 35.000-an. Neng. Mana? Mulai. Naon da ya Robin? Naon ya? Mau hasil Ulangan, Beb. Ulangan. Pulangan naon, Maya Roge encan, geus mentari pulangan. Pulangan. Pulangan niaon di wae akan duit lagi can mere ka urang. Can Maya acan. Kalau dikebat kebut kieu dagangan. Tadi si Tompel bekebut pulangan. Paling ya. Nyahon omong Nanya kau orang. Aja mah. Baiknya sana. Asep tuh boga. Ayo. Nomen wae. Nah, dia enak, kela enak dia. Ribut-ribut, nah. Ya, gitu, Pak. Bayar, Pak. Nah, ini nomen. Jajan. Jajan. Bayar tuh. Ayo nomen ayo kebut ke. Cea. Ayo Tompel dia. Heeh. Jajan. Ngebut ke dia. Pulangan. Pulangan. Urusan naon dia pulangan dia ngebutkeun. Dia jajan peranjangan. Ulah macam-macam ya. Yang tem sakit. Kesian dia ku preman. Ayo. Naon dia maksudnya, ha? Mahanya. Nomen lu bae ayo. Ah, Bayar. Ya bae nomen lah. Ih, siap. Macam-macam. Nomen Bakal Omong. Kasihan preman. Bayar.